minal lail 2 rakaat bae salat dilaksanakeun ti peuting khairun leuwih bagus tibatan nu disorot ku panon poe dunia. Berarti 2 rakaat urang salat ti peuting leuwih bagus tibatan dunia maka sorot ku panon poe kan dunia. Bayangkeun ku urang dunia nu sakieu ku urang dimumulena bandingkeun jeung salat 2 rakaat tengah peuting masih bagusan 2 rakaat masih kena teu kabita kene ieu ti bejaan tah. Nah, berarti kan hebat jasa tah salat ti peuting. Haju saat-saat urang poek urang hudang. Eta teh maknana naon? Bakal caang di jero. Tapi kulantaran urusan maut mah urusan Allah. Aya nu kolot tur geringan bae angel kapae teu pae-pae incuna geus menta cai deui teu pae-pae. Aya anu dipake karesep jasa ku urang lantaran calon pamajikan urang kabogoh urang sabinggu deui rek dikawin ku urang kageleng kareta maot. Nah ieu urusan maot. Rarasaan urang-urang ge lila keneh jasa ka maot. Ai kamari ajengan Syihab di Pako Haji teh maghrib masih biasa keneh, isya masih biasa keneh, kunaon aya subuh aya undangan maot. Ternyata jam 3 teu muriang deui maot. Ai ieu mah Haji Pendi geus kebel paehna. Geus kebel sabarna mah. Maksudna bobogan. Geus kebel teu hirup-hirup. Geus obatan lah mah. Haji jelemana hirup keneh. Nah iyalah masalah maut. Jadi maut eta ninggalkeun dunia nusa terus-terusna. Nu bagus nama urang memeh maut kuari geus bisa ninggalkeun dunia. Memeh nyawa urang keluar urang geus bisa paeh ti heula. Cak Kangjeng Nabi mutu qobla anta mutu. Paraeh heula maraneh geurage memeh maneh paeh. Jadi urang titah bunuh diri. Mulai tas ngaji ti dieu marawa peso. Urang gorok maneh bunuh diri. Cak Kangjeng Nabi mutu qobla anta mutu. Paraeh maraneh memeh maneh paeh. Horenganan lain titah maehan diri, lain titah urang cara bom bunuh diri lain cara PKI lain, komunis lain. Horenganan memeh urang maut jadunya mah bakal ditinggalkeun paehan heula kahayang urang terhadap dunia. Abeh begitu urang maut geus eueuh beung berat. Urang kieu betah mulai malakal maut datang rek maut. Assalamualaikum Haji Pendi. Cek malakal maut. Salam, saya. Iya abdi malakal maut. Hah? Malakal maut. Dek naon? Iya tugas kula dek nyabut nyawa. Sembarangan bang. Jejak malakal maut pan sembarangan. Ulah waka, Haji Pendi. Cek malakal maut emang berat kanaon memantak ulah waka.
kredit ya tangges loba jasa ketika malakal maut datang ke urang teu siap lantaran loba jasa karesep di jero hate resep kana motor ngahalangan kana ngeunahna sakaratul maut resep kana mobil ngahalangan kana cepetna sakaratul maut resep ka jahe mah kumaha mah oh angel jasa angel anu molotot be molotot batasi meuteun angel udah pae tah ieu nu batak jak Kanjeng Nabi mutu qobla anta mutu paehan heula ku anjeun kahayang memeh maneh mah paeh kahayang heula nah Kiai ari kahayang teh naon sih maksudna kahayang teh nafsu urang teh lamun henteu dipaehan moal aya ngeunah ibadah ka Allah salat ge salat capek jasa sakitu deuketna ka masjid hampir teu nyauheun ka tihang masjid ieu mah di ditu mah di Subang KTP-na mah urang Sukamulya tidak guna berat nafsu lamun urang ningali orai naga teh nyana kaluar ti leuweung eta orai naga nu mantah kaluar teh lantaran lapar loba dahareun di luar nyana teu kuat kaluarlah ti gunung kaluarlah ti leuweung neangan dahareun naon nu aya disamber ku nyana aya anak kotok tewak aya anak embe hayangnyana ditewak aya anak kebo ditewak aya anak jelema satungtung aya dahareun nyana kukuliaran bae eta orai naga meureun urang mun nyaritakeun orai naga mah teu pati warau urang dia mah orai sanca eta bangi naon bae tewak tah nafsu urang lamun nafsu urang lapar nyana keluar bentuknya kos aji pendek gitu bentuknya itu nafsu orai ngan nggak bentuk kosnya orai bisa dua iya orai saja iya tuh orai belang nu beladi tu koros nu beladi mah tu orai keluar ngan ku Gusti Allah dibentukeunana kos urang ieu teh sabenerna mah kadeuleuna ku ahli Allah mah orai matak tadi kula barang deuk asup ya embung sasalaman loba orai kumaha eta orai teh keluar lantaran di dia aya cau jadi orai neangan cau tadi orai geus badak biasa iya komo geus teu ka itu di imah kula keneh geus nyatuan bae ta orai terus bae mun teu disingkirkeun heuy atuh terus bae datang ka kuari orai ya Allah ya Rabb tuh nyana menganggap normal we kos kitu teh tah ieu orai naon anu bikahayang ku orai direncanakeun bahkan orai mah sakadar hehewanan tapi nafsu urang mah neuleuh sapeda hayang mulai dipikir diusahakeun neuleuh motor hayang dipikir diusahakeun
neule mobil hayang dipikir diusahakeun, bahkan neule jabatan hayang pikir diusahakeun, bahkan kamuliaan jeung kaagungan pikir diusahakeun. Neule urang Karawang gede susun hayang deui. Ya Allah. Ieu surah suara. Tah. Orai mah orai sakadar dadahareun hewan, tapi kan bentuk kos kieu mah. Ieu mah leuwih ti orai. Ya orai. Masya Allah karim. Cakangjeng Nabi nu bahaya teh ieu nafsu urang anu digambarkeun seperti orai, di mana-mana ieu nafsu urang mikahayang, kemudian urang mikir nafsu teh sanggeus mikir ngeusahakeun, terjadilah di jero hate teh urang teh diperintah ku kahayang urang. Terteralah di hati urang gambaran nu dipake kahayang ku urang. Urang hayang motor nyangre di jero hati motor urang. Sanajan urang salat nu kabayang lain Allah sekupi. Nafsu eta kos kitu. Urang hayang apansa sanajan urang Allahu Akbar. Allahu Akbar salat tetap apansa aya bae di hati. Bahkan urang hayang kawin deui jeung nu ngora, duit aya, urangna atuh gagah, mulai usolli sunnat tahajudi lijahe Allah. Diat tadi geus lain deui. Wiridan lagi wiridan geus lain wiridan shalawat. Wiridan lagi nu kadange ku celikula bangsa orai kos kieu ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaniyu agnini 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 ya ghaniyu agnini ya ghaniyu agnini bihalalika an haramika ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaniyu. Eta angin wiridan teh angin wiridan kan ka dieu tah kadenge naku bangsa orai deui mah pajar sholawat pajar wiridan. Kadenge nama bagus-bagus amat tata wiridan. Ya sholawat naria, sholawat munjiat, doa-doa ti Kangjeng Nabi. Ternyata horegadan kaambeuna ku malaikat mah ketika aya bacaan-bacaan anu lain lillah eta teh hapeuh. Cak urang Sumatera mah hapeuh. Buktikeun ku ari ku ente ambean huluna. Geus moal kuat begitu. Moal kuat hapeuh. Bau. Eta teh desakan-desakan kolbu. Hate urang anu pinuh ku kahayang. Nah, ieu kaambeuna sebenarnya mah bau. Numantak malaikat anu murni anu suci nu teu aya berbau duniawi. Eueuhnya nama lain awewe lain lalaki teu dahar teu nginum teu sare bersih ngambe potongan orai kos kieu hapeukeun nya. Cak orai aing teu betah cak malaikat sabaraha aing teu betah mun lain tugas mah. Ngan tugas we nya di sisi digigir. Kamu malaikat ieu mah geus bebeja ka kula ge geus babit bae cenah kieu. Heuh ulah wae. Main pamit bae. Ulah wae terus bae ulana. Satungtung aya napasan mah terus bae. Hapeukeun malaikat. Ulah ning malaikat para aulia Allah anu geus bisa mutuskeun kasenangan dunia bakal kaambe jelema nafsu-nafsuna. Hangit, bau, jeung sajabah-sajabana. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ketika urang hayang nyaho nafsu urang hayang nyaho ieu
nafsu urang sih datang ke mana leletikanana hayangnya ho nafsu kan ngomong emang nafsu teu ngomong contoh engke tanggal 9 urang puasa Tasu'a tanggal 10 ngaranna puasa Asyura tanggal 9 teh Muharram poe naon sih lu bener atuh ngomong ieu lu bener ya salan teh hah lu bener salan teh sih sieun teh itu mah geus itu karek digetak sakitu geus sieun poe naon benar boga anak buah aya mah teu lempeng kabeh urang tanggal hijina poe Kemis Jumat Sabtu nah jadi tanggal 9 Tasu'a puasa tanggal 10 Asyura Muharram ieu mah lain nyaritakeun naon geus biasa puasa mah geus ngaraho kabeh gitu teu dibejaan ge atuh tilok puasa ieu digeumah teu kapikiran tah ieu mah kieu hayangnya nafsu mah puasa urang poe Jumat tek mulai urang ti jam 7 mah masih biasa jam 8 biasa jam 9 jam 10 tah hudang sere mun sare teh atau nu teu hees mulai jam 11 ngomong kan nafsu urang ngomong bos lapar bos eta nafsu urang bebeja ka urang bos lapar neule di meja aya kopi kapal api bos kopi kapal api bos waduh digulaan kontreng mantep bos eta kan nafsu udah ngomong nafsu dahar nafsu nginum ngomong eta nu kos kitu ngaranna ka diri urang Cibende cak nafsu kita makan yuk lapar ada orang dalam dong di dalam nggak usah takut. Aduh, ada kan ada cucu, malu sama cucu. Kunci. Oh, cek aja Fendi, iya juga ya. Iyalah. Kalau kakek-kakek harus pinter dong. Jangan sampai kelihatan anak, kelihatan cucu. Udah kita aja. Kan enak itu jengkol masih ada. Wih, sambal masih ada. Udah ntar ngerokoknya di kamar aja udah beres baru keluar lagi kan nggak tahu orang udah mantep dah boleh juga ya nah iyalah iya oke dah oke bawain masukin ke kantong atuh kantong terus bawa ke kamar masukin kantong masuk ke kamar trek nah ini mantep nih baru kerjaan bagus yang begini nih. Iya maka tah eleh takut nafsu tah haju dahar tah bisikan nafsu terhadap lapar bisikan nafsu terhadap dahaga bisikan nafsu terhadap makanan-makanan ketika urang puasa bicaranya na ieu keur ngabuktikeun nafsu ngomongnya na ka urang ku urang lamun henteu ditahan eta nafsu urang terjadilah dahar urang eleh takut nafsu. Tapi lamun nyana bebeja ka urang bos lapar Tasu'a goblok sia kuai awas ya kuai pejit sia jangan gitu dong bos Tasu'a tar jam 6 waduh nggak kuat bos nggak kuat gua kubur lu itu bahasa bagus sampai jam 12 bos atuh nyiksa awak nanaonan puasa kan sakadar sunnah haju kan awak mah ieu lamun haju lapar haju gering kan teu bisa salat ka dituna teu bisa maca Quran puasa malah sapira puasa
tapi kan itu udah orang gering ieu bahaya ulah ngajadikeun ganjaran tina masalah anu leutik maning buka tapi seger kan urang ka dituna di bener oge nya ya gitu. Nasihat hebat eta. Nafsu nasihatna. Haji Pendi kan geus kolot, daya tahan tubuh kan lain. Nu ngora onam, nu ngora mah nya mah tuh kuat duk puasa sababaraha poe ge hizib segala ge. Ai Mang Haji mah cak nafsu teh geus kolot lah atuh jak geus puasa Tasua, puasa Asyura geus baheula. Geus bae ayeuna mah mendingan ge puasa sederhana bae tapi kan kadituna gagah bisa dagang, bisa ai sehat bahkan bisa ibadah nu lain. Lah mending buka bae engke bae jam 1, jam 2. Eta ge jam 2 geus beungan ganjaran ieu kadituna. Geus cukup sakitu ge bagi orang-orang tua mah. Cek Haji Pede bener oge nya cek ya. Ya geus atulah jam 2 buka, eleh taku nafsu. Eleh taku nafsu. Tapi lamun ditahan cek Haji Pede goblok beureun sia. Aing nu geus kolot teh tereh paeh. Manya aing eleh ku sia. Ye tolol merarasaan aing sukeun paeh asana ieu. Emang kunaon gitu? Ih geus eungap geus aya, batuk geus aya. Neuleuh awewe nu ngora pajar nini pajar ngora. Ieu kan lain deui kan. Ieu lain deui cuacana ieu. Tah eta lamun geus kitu pan geus tereh, irung geus teu kadeuleu irung. Kan urang lamun hirup normal mah teh irung kadeuleu. Kamari Haji Pendi udah ngayos irung ka mana sakena ieu. Teu kadeuleu. Ieu gambaran nafsu. Ketika orang lapar, nafsu orang ngomong, hei bos lapar, dahaga, eta terus bae unggal poe teh unggal sapoe eta teh per jamna per menitna, urang teh terus bae digandrungi ku dahar. Urang jam 12 hayang dahar inget, jam 1 hayang dahar inget beker salat ge, salat hayang dahar sebab kahayang nafsu mah terus bae. Karak sapoe karak puasa sapoe nafsu can reda. Puasa 2 poe can reda. Ke puasa ge 10 poe kakarak geus teu hayang dahar, teu inget ka dahar, teu hayang nginum, teu inget ka nginum. Nah iya gambaran nafsu. Kuari urang hayang baju awewe kacikupa woi rongres bagus amat ya rongres. Masya Allah rendana mantep amat si renda iya. Ya Allah ya Rabb. Iya mah aya ke Mekah-Mekahan ini mah bagus. Asa-asa di pasar seng ya bagus. Oh pasar seng di Zam-Zam Tower. Oh di Hilton tanya sabaraha duit sih hargana ditanya. Oh iya 500 real teh 2 juta tanya di Cikupa seperti itu 1 juta lah di Cikupa mau lain 2 juta lah 1 juta langsung lantaran encan kabeli nafsu encan cager datang ka imah ge beta awewe hayang boga duit 1 juta kumaha nya ieu eng meuli baju hideung bagus rendana ge bagus salat zuhur heula usolli fardhu zuhri 4 rakaatin li baju hideung Allah baju hideung aya bae baju hideung datang ka asar baju hideung aya bae datang ke maghrib baju hideung aya bae datang ke peuting baju hideung aya bae. Nah ieu nafsu teh kababawa bae. Ieu keur carita dahar, ieu keur carita pakaian, keur carita kendaraan. Nah ieulah nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun mutu qobla anta mutu. Paehan tak kahayang memeh urang paeh asli. Satungtung urang teu bisa maehan eta. Urang moal aya kangeunahan berhadapan jeung Allah kahalanganlah ku eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sedangkeun paeh jelas
Bapak urang geus maot, bapak kolot urang geus maot, uyut geus maot, mang urang, uwa urang geus maot, adik urang geus maot, bahkan anak incu aya nu geus maot. Urang ge pasti jasa moal kembang boade paeh. Ku ayana sakitu paehan heula ku urang kahayang urang. Nu jadi bahaya ye. Ieu kahayang ku urang dituturkeun terus sehingga urang lain dititah ku Allah, dititah ku kahayang. Lamun urang geus dititah ku kahayang urang, engke bakalna ka maca-maca Quran ge dititahna ku kahayang lain ku Allah. Wiridanana ge dititah ku kahayang mah geus lain deui. Urang boga kawauh urang cisoka ya sagelis-gelis da cisoka lah. Tapi kan bogo. Urang bogo ya. Bogo. Ditanya ku urang nyiduhanna. Kumaha Haji Pendi ditanya, "Neng ka mana, Neng?" "Tih." Beungeut kos kitu tuh tanya bae. Awas Haji Pendi ai isuk wae sia, tanya deui wae. Bener isuk aya deui liwat, tanya deui. "Neng ka mana, Neng?" "Ngaca." Ambo. Sial teh cak Haji Pendi. Emang aing teu boga guru kitu di Cisoka. Nah, nista maja utama. Langsung itu. "Neng, naon Neng?" "Heh. Udah sok tanya, mun kulit putih meunang. Ai hidung leteng gitu mah naonan?" Masya Allah, cak Haji Pendi datanglah ke Kiai di Cisoka dibere wiridan. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ulah sok aya sabaraha kali. Contoh doang ieu mah geus mah praktek deui. Ieu mah cerita. Eta kan Al-Quran dibaca wahyu kita Al-Quran, tapi kulantaran desakan kahayang geus lain diparentah ku Allah. Eta maca Quran na kos kitu teh desakan kahayang berarti nafsu, lain diparentah ku Allah bakal ka neraka. Sanajan maca Quran, maca sholawat supaya karung laku. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Karung laku. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Eta kadengin nama sholawat. Padahal mah lain atas perintah Kangjeng Nabi, lain atas perintah Allah, atas perintah kahayang, yakni nafsu. Tah eta teh maca sholawatna doraka. Neman teh kukula diajak bae di ulah supaya ka neraka sebenarnya mah. Endetna ka neraka bae. Ngolosot bae ngolosot dasar orekoros berarti. Masya Allah. Nah, iya kukula dek dicaritakeun sote hati-hati. Urang kan kuari keur mengenang kematian, sedengkeun urang bakal maot. Ai maot teh tepan geus jelas, bakalna pasti lain bakal lalagaan. Sanggeusna urang memastikan paeh, nu jadi batur urang ayeuna kan tilu. Hiji batur urang teh dunia, kuari urang keur hirup babarengan jeung pakaian dunia, babarengan jeung imah dunia, babarengan jeung kendaraan dunia, babarengan jeung dahareun dunia. Salila hirup etalah babarengan jeung urang. Babarengan nu kadua ialah keluarga. Urang bareng jeung pamajikan, urang bareng jeung anak, urang bareng jeung incu, urang bareng jeung temen-temen dagang ke kantor tani dan lain sebagainya. Iyalah nu bareng jeung urang. Nu katilu nu ngabarengan ka urang adalah amal perbuatan urang. Ketika urang paeh, tiluanana nganterkeun dunia kasamak-samakna balik, babaturan urang, keluarga urang, hatta pemajikan jeung anak balik, urang koloso diasupkeun ka jero kubur, nu milu hiji amal urang ka jero. Masya Allah, ieu nu perlu direnungkeun ku urang.
mulai dibuka tali-talina dikumpul ke ya Allah buka cenah pipina tempelkeun kana taneuh dibuka anu kuari jadi kebanggaan jadi parabot ria komo awewe mah dipoles heula mending yang salaki mah jang tukang ojek dipoles ya Allah ya Rabb dipoles dimimiti putih datang ka semu hideung datang ka hideung datang ka beureum deui kos Muhammad Ali ditinju ieu pipi jadi kebanggaan tah aju dibuka tempelkeun kana taneuh masyaallah kari ieu kudu